sakit kan sepuluh liter. Kaki sakit Welcome barudak di kegiatan Sapo Poe Mamang Rantau deui barudak. Tah ayeuna poe ayeuna Mamang arek edisi balik gawe barudak tingali. Aduh, tiga kentos eta kos urut badua jogol barudak eta pagawean Mamang tingali komo mun usum hujan kieu mata barudak. Jadi poe ayeuna Mamang sarek sedikit bercerita ya tentang kisah perjalanan Mamang menuju Malaysia baheula nya heueuh. Lain barudak heueuh baheula Mamang heueuh nya jigan ka dieu teh ngadenge beja ti baturnya. Cenah di dieu mah genah kieu kitu pokona mah genah we pokona nu ditemong-temongkeun teh barudak tah. Pas Mamang ka dieu eta mah teh sesuai ekspektasi atuh dah nya. Da Mamang teh mikirna di imah mah aduh gawe ka Malaysia yeuh nya gagah yeuh Mamang pokona mah cekrem arek ini tante pokona mah Mamang teh geus gagah we pokona mah gagah perkasa wah pokona mah setelan anu terbaik Mamang teh pokona mah geus dipake we lah udah Mamang arek gagah atuh arek naik kapal arek gawe ka Malaysia cek Mamang teh gagah yeuh beuring ngadenge carita baturnya ngeunah kitu kieu pokona nya barudak. Ari pek mah geus nepi ka dieu mah aduh teu sesuai jeung ekspektasinya barudak kayangan ari kitu teh mah alhamdulillah nya urang teh masih kena boga pagawean ngan ieu we memehna kitu Mamang teh nya heueuh ngadenge carita batur ninganannya heueuh cenah ngemong-ngemong mah aduh nu gararana hungkul eta mantakan bararikeun mararane barudak anu aya paniatan gawe ka luar negeri henteu sakabehna nya heueuh teu sakabehna meunang anu pagawean anu dipikahayang ku urang anu di geus di dibayang-bayang ku urang terus ngadenge beja ti batur kieu kabuktian mah pasti lain-lain beda-beda walaupun nya heueuh henteu ripuh kabeh henteu mangihnu genah kabeh ngan nyaeta eta mah heueuh gambaranana kitu barudak. Jadi mun arek edit-editan keluar teh urang teh ulah ngadenge cek batur ulah kabawa kitunya ulah kabawa cek batur genah urang kudu boga pendirian sorangan urang butuh urang kudu siap mental segala rupana pokok namanya arek edit-editan keluar mah tas sakitu bangunna teh carita ti Mamang poe ayeuna mah atuh nuhun geus nonton tikakeun angeus barudak tong poho di like di follow di komen barudak atur nuhun tong poho nonton video Mamang nu selanjutna.